Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng Bu Iva. Dinten ayeuna urang lebet ka pangajaran hiji nyaeta temana endahna hirup babarengan. Nah, ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan materi pupujian. Sateu acan ngawitan hayu urang bacakeun heula basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dieu aya bacaan anu judulna pupujian. Samemeh ngalaksanakeun salat wajib biasana sok pupujian heula. Tangtu di antara hideuk oge aya anu apalnya biasana diajarkeun ku guru ngajina. Tujuanna muji ka Pangeran urang sadaya. Ayeuna hayu urang diajar ngeunaan pupujian. Bu Iva ayeuna bade macakeun bacaan anu judulna pupujian. Dangukeunnya, langit masih bengras padahal geus liwat di tabuh 5 sore. Kabeneran poe ieu mah teu hujan. Eta pangna barudak arulin bangun anu hayang saseubeuna. Sawareh ngariung di emper masjid. Meureun ari dina poe-poe samemeh nama ari pasosore teh sok hujan wae da keur usumna. Enggesan arulina barudak geus tereh magrib, ceuk uas sumantri ka barudak anu keur ucing-ucingan di buruan masjid. Aya welasna urang awewe lalaki. Eta masjid teh di deukeut kelawang kompleks perumahan. Sakedap deui wa ka Pameng, tembal Yadi. Barudak teh bisi kaburu sareupna geura, hayo geura marandi ka ditu, ceuk uas sumantri deui. Nyaah urang enggesan we ulina, sok tiris ari mandi ka magriban teh, ceuk galih ka batur-baturna. Manehna mah balikna teh pangjauhna da imahna di jajaran tungtung. Enggesan euy enggesan, ceuk nu sejen bari terus marulang ka saimah-imahna. Galih leumpang rada rusuh, najan kitu angger bari ati-ati. Sabab sieun ti tajong, mangkaning jalan di komplek teh loba nu rusak. Aspalna caroplok, tepi kaangan kari batuna. Saenggeus mandi jeung wudu galih disalin ku papakean bersih. Terus nyokot sarung reka masjid. Babaturanna mah anu imahna teu jauh ti masjid geus leuwih tiba heula datangna. Tah geuning kadenge keur pupujian. Kakuping suanten adzan di masjid tika tebihan. Sing horeng teh ngawartosan ngajak salat babarengan. Ulah sok salat di imah salagi aya masjid mah pribumi atawa semah hayu urang berjamaah. Tekungsi lila kadenge sora adan, galih buru-buru asup ka masjid.
Jamaah anu rek salat maghrib kaitung loba, daka tambahan ku barudak anu rek diajar ngaji. Saenggeus qomat anu rek jadi imam nangtung di paimbaran. Sarengsena salat barudak arugah ka lantai 2 minangkana mah eta teh madrasah. Didinya galih sabatur-batur diajar ngajina. Sajabat ti ngaderes Quran, barudak teh diajar bacaan sholawat jeung prak-prakan abdas. Bari ngadagoan Ustad Rahmat anu keur salat sunat, barudak ngapalkeun pupujian. Eusina medar rupa-rupa cai anu bisa dipake susuci. Pupujian anu dikawihkeun ku barudak teh hasil diajar di madrasah. Kusabab dikawihkeun barudak teh gancang apal dan dibarung ku resep. Eusi pupujian nu diajarkeun ku Ustad Rahmat teh rupa-rupa. Barudak sok resepeun pisan mun keur nadomkeun pupujian anu eusina riwayat Kanjeng Nabi. Kangge tugasna pek hidep latihan nembangkeun pupujian sapertos nu tadi dicontohkeun. Videokeun dikintun ka ibu. Diantosnya sakitu wae kangge pangajaran dinten ayeuna. Pendak deui di sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.